Iya teh, aing pan aya nu butuhan toke. Lu gede pisan. Toke ek dibeli 100 juta. Alah, 100 juta. Aing bisa. Aing kieu ngan aing teh boga pisan duit ye, yang pawangna aing jeung duit 100. Engke ku aing diberes sok, aing cair mah ku aing diberes sia sing 5 juta ge. Mang Eja, beli bakso urang. Itu Mang Eja kenaon? Dis, wayana urang tengah dengan heula bakso ayeuna mah euy. Aya proyek gede ye, wayana moal ngadagan heula. Aja, beli bakso aing. Moal mari soro. Wayana aya mah boga proyek euy, moal ngadagan heula bakso. Aduh, si Ajo aing kamari bayar hutang bakso we. Bang, kenaon? Iya jaingnya menang nu aneh ya ka dieu. Ah, euy, kesan menang duit aing tuh bayar hutang beun kemarin 100.000 can bayar euy. Bang, Aduh, aing jak tulungan ye. mau mak Iya teh, aing pan aya nu butuhan toke. Lu gede pisan. toke. Ek dibeli 100 juta. Alah, 100 juta. Aing bisa lepas. Nya meureun atuh pan aing gua hutang ka 100.000. Siap. Ngan aing pusing ek neang pawangna aing. Mana neng lah, Bang? Kawali ja. Maneh hayang teh komisina. Bang. Yuk, kudu mantonan, urang kudu mantonan buru sok. Asal menang komisi. Ye, ja aing ek neang pawangna anu ek beulina. Ieu kumaneh cekelan. Oh, sok. Mun pengen dangkeun urang sok. Ye, aing kieu ngan aing teh boga pisan duit ye, neang pawangna aing jeung duit 100. Engke ku aing diberes sok, aing cair mah ku aing diberes sia sing 5 juta ge. Oh, aya ieu ai 100 mah aya ieu. Kurang semenang 200 pan ya. 100 lin. Oh, geus 200 heula atuh sok. Kabekeun. Heuh kabekeun. Ngan kade aing ulah dilesotkeun. Heuh nya da kade pupujeul. Sampai cair. Siap. 5 juta. Aduh, aing beli motor. Heeh. Mah aing motor 5 juta malah. Geus lepas ya euy. Geus lepas ya. Mang Eja, beli bakso urang. Itu Mang Eja kenaon? Dis, wayana urang tengah dengan heula bakso ayeuna mah euy. Aya proyek gede ye, wayana moal ngadagan heula. Aing ge gede, aing ek beli 100.000-an ya, geuwat. Moal Dis, moal ngayanan ayeuna mah isukan wae. Pre ayeuna mah. Mun edan tukang bakso teh. Aja, beli bakso aing. Moal mari so. Wayana ayeuna mah keur boga proyek euy. Moal ngadagan heula bakso, pre. Nah, moal kumaha sia proyek naon? Ya ingek beli bakso pangaladangan teu heula saeutik. Proyek naon atuh sia teh? Paling ge 10.000-an. Moal lah aing mah daripada ngadagang 10.000-an mah kopae aing mah yo 5 juta leuwih gede proyekna. Kopae hayang manyokot. Sia proyek naon atuh kunyuk tidak tadi ngajanteng di dinya. Bener ya baik ku aing di hakanan ku aing. Ya aing mah lumayan. Ngajanteng di dinya. Oh si Ajo nih, Ajo. Gratis. Gatuh. Bener ya, Jo? Gatuh aing kitu mah nuhun, Jo. Proyek naon atuh sia teh ngajanteng di dinya teh tadi. Jo aing ngawati lu ya. Nuhun Jo. Oh, pesta 10 ge asal bea. 10. Jelas aing bae lah, aing 10 mah. Anjing sia kerayangin naon Jo, anjing bager-bager teuing. Aing digodot kabeh basona. Kabeh we aing Jo. Oh, tekan. Pamajikan aing sok hayangeun. Uraskeun ku aing basona kabeh. Ya, aja beak aja ya. Kopae. Nuhun. Haknya. Oh, sami-sami. Anjing, hampir aing. Sami-sami nuhun. Ya, sani teh Bang Boy teh, kemana nya? Tuh, aing kalakat tundu ieu mah. Kene tapi aman. Naon, Jo? Proyek. Proyek naon, Jo? Proyek naon? Oh, gawe aja. Asa kudu miluan ieu mah euy. Ulah ibur. Ieu teh toke gede. Ayeuna meuli 100 juta. Wadoyok itu kerneangan wek meulina. Ada lepas atuh. 100 juta ieu teh. Ada tuh. Iya ditangkep ge ge pansieun lepas. Ulah ibur ya. Aing eueuh euy. Alah, entar gitu bos aing di situ. Ya,
baskom aing dipake. Cicing ya, cicing. Ieu mah baskom waduh yok ieu. Ih, aing dipake jo. Tokean ieu teh. Kajeun teuing ieu Ulah, toke naon. ulah. Aya ieu cenah Pak, aya tokean Pak ieu Pak. 100 juta ge enak meuli, cicing. Ah, Ulang tarunguan. Ulah. Toke naon yo eta? Jo, kadieukeun. Aing dipake ku aing baskomna. Toke mang, toke gede teh ku tabal toke. Gede ieu mah ieu cicing. Cik galih lah aya teh bener teh bisi unggul ke teh. Galih lah aya teh. Itu Tong aja tong. Uang tonggo barengan. Cicing lah. Sok. Ai. Beunang we katipu atuh kumaha sih atuh teh? Ambil naon? Leuing, Kanang atuh tukang kamana wae naon, yang tukang pasawur. Baso beak ieu teh. Aduh, aing euy. Aduh, baso aing mau baso beak. Aduh. Aduh. Kumaha? Ulahnya nunanya. Moal, dua ge cukup. Wana lah nanya nunanya yang mambu. Moal. Gue saya dua ge cukup sebut. Moal. Bisi di Budak deh nya. cacag kayak hayang dicacag. Ijian cilok hayang. Moal atuh moal. Ieu. Bagi tilu opa. Moal dua ge cukup geus. Cukupnya. Ulah dedenya. Kayak ngabaso dua nana. Ayo. Yuk. Aing ge bagian sahabat ini. Gue ek saheula. Kaheula tuh. Sutan yuk. Sultan main kayaknya. Oke, sudah sutan. Atau ek bareng. Bareng we lah bareng. Jadi barengkeun tah. Ya, di barang kenal. Naon sal? Oh, di barang kenal. Bang. Aing geus siap aya mah latihan lah. Bener. Heeh, sok ulah ngelang teh atuh sia teh. Heueuh sok kudu kumaha aing. Heeh, sok. Yak di dia aja. Aing baheula mah wah aing keur zaman keur ngora mah aing pagawean. Heeh, terus kumaha ieu? Sok sia tidinya. Ti dieu. Heeh, sok. Tah sia neunggeul kieu. Set, tah, ieu kana cucung cia tah kana irung tah. Ka dieu. Heeh. Sok, ka aing. Set, dah. Aduh, anjing. Atuh, tah, gitu siana. Atuh lah, beneran. Sok. Sok kumaha deui aing? Heh, sok sia ek neunggeul ka aing. Set. Aduh. Set. Apa? Ulah di mana kendor, kamu cuma di jatuh. Apa? Begitu kan. Satu. Atuh eta mah beneran aku mah. Pan latihan mah kudu serius kan. Tak sia teh. Tak kitu tah. Heuh atuh mere aba-aba heula. Ha siana tak kitakis tah. Heuh pan aing can siap tadi mah. Sok. Sok. Sok siana jong kaing. Heuh sok. Sok. Set. Tah. Ieu mah Ini kieu kan. Atuh anjing. Yeuh. Sok siana geura sing usuk. Najis bang anjing. Ka aing balik wae lah. Gawat kayaknya siapa sok bunuhan babal. Najis lah aing ka jenting elek gelut lah.